Nya tuh bukan belut. Nonat. Kuyup. Seganda ide apa? Hasilnya Bagus. bagus. Untuk Mang Ajung ya. Mang Ajung teh di rumah Bunhar, kebona udah guys. Aslina ya. Orang Bandung, orang Tasik, orang Karawang kabeh ngomong aya ke Purwakarta, aya kebun sampeu, berarti eta nu Mang Ajung. Mau we. Bet ke shopping sampo oke bet. Cacing 5 menit. Lengan. Sampurasun balik di jeung urang Yudi Idoy. Kamari loba anu nanyakeun nya. Mang nyindi BTS tenar cenah. Kusabab pas syuting kamari urang poho tengeplok jadi dagoan poe Kamisnya. Tapi lain Kamis ayeuna, Kamis minggu isukan ya. Ayeuna urang rek jalan-jalan heula ya. Ka sawah bari neangan nu eueuh. Pokona dagoan BTS tenar unggah poe Kamis jeung tenar unggah poe Sabtu di channel YouTube official Permana Tinggal. Ya, sanu sok lalajo tapi tara komen. Sanu sok lalajo sok komen tapi tara nge-share tah pokona ulah kagok komen, nonton, komen, and share, oke? Ayeuna orang rek jalan-jalan ke sawah. Cikidut. Parah jalanan leueur pisan asli. Tingali coba mau jalan ke sawah teh di aspal geunah sigana ieu. Moal ti soledak model kitu. Duh. Karena naonan jobanya sorangan ke sawah. Oh, gadak. Tapi daripada di imah wae ngomeng-ngomeng HP panon lieur. Ini orang jalan-jalan ke sawah. Sugan we manggi nu eueuh teh. Tinggal di alah. Tadi nama orang rek murah ka dieu ngan tinggal di sawana. Padahal kamari ka di tanah Mas ya. Enak geus jarangkung kieu. Urang ge can jangkung-jangkung soalnya jangkung. Oke. Sekarang nepi ya. Orang hujan-hujan ulin ka sawah sorangan panggil jeung Roy Kiyoshi. Guys, gue lagi Mengurek. Aku terjebak. Ngurek naon randa lain? Oh. Jadi awas aku terjebak. liangna berada guys. Parah Pas diangkat di kuyup guys. kok keupnya masuk gitu ya orang ke kesel ya. Buat terjebak. Ai liang belut nu kumaha guys? Tah nu nyawa liang belut. Ai liang belut nu kumaha sih? Tah liang lebut Jangan atau ieu atau ieu. Nyen urek 10 menit ngala cacing 5 menit dengan liang belut 3 jam. Benang tuh. Henteu. Menang hantu. Gimana dapat tidak? Enggak. Mengapa? Soalnya liangnya pada gede-gede guys. Isinya tuh bukan belut. Naon? Kuyup. Seganda isina sendal. Jadi kita mau hunting lagi ke daerah mana ya? Daerah Pondok Salam ya. Oh, jauh gini. Di situ soalnya banyak banget. Banyak banget. Banyak apa? Info dong buat daerah Purwakarta. Mana orang Purwakarta? Tulis dong yang banyak belut di daerah mana. Ya, di mana Jangan lupa juga ya like, subrek channelnya Idoy. Yudi Idoy sama Roy Kiyoshi juga. Jangan lupa share, oke? Sebanyak-banyaknya. Yuk, Karena gimana? nge-share itu nggak bayar, ini kan gratis. Iya, apalagi subscribe. Apalagi subrek, subscribe. Oke, gas. Ada tanahnya. Ya nggak, Bet? Ya, Dapat nggak? enggak, Ubed malah jadi seperti ini. Seperti apa? Hasilnya
Bagus. Bagus. Nanaonan atuh ke sawah. Aku beda. Rek shopping ke sawah. Shopping. Shopping eta jagong eta gratis. Segaran. Ini sendalnya. Tinggal di kiosnya kering ngunder ya. Ah, di situ dulu. Oh, no, iya. Mumpung Mang Ajum ya. Oh, lain Mang Ajum ini mana bapak eta tuh tinggal di nah wae. Mang Ajum teh jelema beunghar, kebona lega guys. Aslina ya. Orang Bandung, orang Tasik, orang Karawang kabeh lamun aya ke Purwakarta aya kebun sampe berarti eta nu Mang Ajum. Pok we. Sejauh mata memandang ya, eta na Mang Ajum eta. Pokona lamun gue ke Purwakarta, gue aya tangkal sampe tah eta nu Mang Ajum. Kan bae pauk we guys. Soalnya Mang Ajum mah jelema beunghar, jeung Asli. pedit. Mun bebeja lama mau dibere ya. Lamun dibebejah lama mau dibere. Dibere sih dibere mah ngan nyaeta tangkal teh nu leutik teh gini eueuh sampuan. Koret-koret na Mang Ajum. Aslina Jam mah lama lu. Kan tadi udah jam 4. Kita ngomong di dinya. Urang hese lompat na mau kamera. Kemae kan idu mah bari kieu kang. Oh. Emang Ajum mah bisa lompat dah. Mang Ajum mah bere tai we. Modolan deui deui. Sanu kamari modal teh. Oh, si Wawan ya. Kawan. Si Dolmo ya. Modal anak kebon. Bon. Oh, Dolbon. Dolmo. Dolmo mah ke omo. Dolmo. Modal Omo. Bet ke shopping sampo oke bet. Enggak, ubet teh nyaho nu mana? Iya. Tin salah metik. Lain Mang Ajum ima aman. Tuh Mang Ajum mah tuh. Jadi perkosa di Mang Ajum. Mama dapetin rambutan. Tuh ya, orang di rumah tuh diarahan daun samputnya padahal deket. Padahal daun samput teh mengandung vitamin B jeung vitamin K, guys. Vitamin B, vitamin naon sih? Vitamin B teh vitamin beki. Oh, vitamin K. Karena vitamin ya, K teh naon ya? Kenyang. Tutut ini. Mana bro? Jangan emang Ajum sakit wae. Tong hilap subscribe.